tepangkeun mi abdi Siti Kaila tepangkeun mi abdi Alina Iladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Kaila sareng rerencangan Siti SMK di Bandung bade nyuhunkeun maksudna sakedap. Abdi sareng rerencangan kagaduhan tangkeun ti guru basa Sunda wawancara kumanten Bapak narasumber. Bapak salah salah naon? Salah skripsi jauh. So sabaraha lami Bapak salah? 3 tahun. Bapak kudu sabaraha perkebunan? Per hari kadang-kadang 150, 200. Pas aya turun ke tidur gak ini karena mau musim hujan kayak mana. Jalan dia ti tabu sabaraha hiji pupukna ieu. Tabu 10 di jam 5. Nya mohon upami kitu hatur nuhun pisan tos hoyong diwawancara semoga aya manfaat. Semoga barokah